Cibogo Lado. Coba ditekan tombol merahnya. Nah, cakep bener. Gara-gara sayang manuk saya jadi gelo. Oh iya. Cep, si Beben bisa. Ini jualin kamari nih. Apa gini? Ayo. Ninggalis balik ke mana? Ada yang ngajak Mila jalan-jalan. Oh, mangga tuh. Ya. Neng, pas dulu kali kapan tapi tak akan kenalan. Nya emang kunaon gitu. Biasa meren kenalan. Biasa Sahana mina nih. entin Arya sahana mina. Cecep Ari ieu saha? Iya ada rencangan dengan visi sebelah Oh, namina saha? Mila Agung. Biasa meren amang ka bumi. Nya biasa sok wae mangga. Oh ya udah Neng bade ngajak Mila jalan-jalan lainnya. Nyemanggatin. Nya Kudu nak beben nu di dinya, lain mane nu di dinya. Duh, itu kunaon si Bebe? Deui. Gelo. Bu ari si Beben ka mana wayah kican balik? duka tuh Pak tadi bebeja ka ibu mah jajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak si beben teh euy. Pasti mana mana Ben wayah ki karak balik? Bu, beben nyari hate. Nyeri hati kunaon Ben? Tadi aya nu nenggelis. Tapi direbut. Kusi Cecep, Bu. Lah, mana Ben beger oge? Cek kene tama Pak. Nyangges lah Ben, sabar we. Kudu na Beben beger di kamari. Wah, gelo Bapak mah. Tin Bapak tening tacan euy. Kedap deui Mil biasa masih wayah kieu. Tuh Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila. Kira datang Mia. Tadi mah Mah itu udah haraman. alhamdulillah mah. Oh, syukur atuh udah haraman mah. Pak, mana tuh teh? Tuh menang Tin. Menang ke penyesalan. Nah, HP-nya salah. Atau rek penyesal kumaha tutut nage unu jinger Tin. Ada Bapak mah gel. Tecekan atau eta mah Pak? Ari maneh kumaha Tin? Teu kumaha Pak entin mah. Teu cara Bapak gel. Aya saya mah sugu-sugan cai atuh. Oh, apa poho. Ning Mia nyawa imah amang. Kan tanya mah. Oh, cekan atuh ari kitu mah Mia. Pak, ari Bapak rek kopi. Bisa kalian bapak kayak ngopi. Tapi Pak kopina udah hidung. Kunaon-kunaon hidung Ari Tin. hidung mah di Bapak. Gelo entin mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak atuh calik. Iya tuh. Neng, si bilahnya kemana Neng? Tos uwi tadi Gagal meren. bade ngaleut naon kitu Mun aya mah saya sih Tin. gelo sia amahnya tuh kedap. Eta sari luar Tin. Eta sari jero. Oh, ning eta mu. Pak. Naon maneh bawa bapak aing? Jadi kieu Pak, Bapak Encep jeung Bapak Enting teh bapak-bapak. Ari kitu mah atuh deket meureun. Wah, nu bener Pak. Nya heueuh. Jadi Nini Encep jeung Nini Entin teh sarua, Nini. Wah, bisa wae si Bapak. Tin. Sok atuh, arek ngobrol mah. Ya Pak. Nuker bieu Bapak Entin lain. Ning rada tengil. Ulah kitu bisi ke diteluh di ku Bapak. Lah, cek kan tamatin. Budoi Bapak bisa tuh online teh.
Jangankan telu online, telu bluetooth ge bisaeun. Lah cek kan watin. Bilih teu percaya mah mangga we baca. Cep. Bener cep sama cep. Mati cep. Oh ini. Pergi. Ayo. Satu bade uing lah. Nya sok atuh mangga. Mana teh nu arek anyuk teluh teh? Ya iya cerita orang Sunda Cibogolana anu boga cerita iya abdi mangkani iya abdi neng anjing iya abdi neng gila iya burati tea ya iya cerita orang Sunda Cibogolana anu boga cerita lamun iya mangguho iya bege tompoho lamun iya si cece iya agung nu kase la 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 dulur anu di lembur baraya nu di kota dia cerita kampung Cibogolea budaya orang Sunda anu di mana-mana ke negara Indonesia ayo urang gembira ya iya cerita orang Sunda Cibogolana anu boga cerita Sampai di sini dulu cerita Bapak Sangar. Tunggu video-video kami selanjutnya di channel Cibogolana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.